Ibu. Waalaikumsalam. Abi sareng rencangan Abi bade nyengkeun izin ka Ibu kangge ngawawancara Ibu perkawis tugas bahasa Sunda. Punten Ibu ngawagal waktosna. Ibu, abi bade tumaros ka Ibu sababaraha pertarosan di antarana kumaha ngawitanana icalan di kantin. Ibu tiasa ngawitan di kantin icalan terangna ti rerencangan. Bu, naon wae rupina anu diical ku ibu kantin. Rupi-rupi gorengan sareng rupi-rupi minuman. Naon kauntungan anu paling karaos ku Ibu salami usaha di kantin sekolah? Alhamdulillah saja. Ibu ngawitan icalan ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha. Ibu ngawitan icalan ti tabu kinten-kinten tabu 6,7 dugikeun ka tabu 2 lah. Kumaha tanggapan Ibu anu ngeunaan murid-murid salaku konsumen? Murid-murid salami ieu nya baik-baik saja lah. Aya tanapi henteu karagan ibu salami dagang di kantin. Aya wae sih tapi nya teu naon da eta mah tos resiko. Saupami aya icaleun anu teu kaical ku Ibu, biasana dituang atanapi dikamanakeun ku Ibu? Ku ibu biasana dituang ku nyalira atanapi dibagikeun. Kumaha usaha ibu ngajagi kebersihan sareng kualitas icalan ibu? Kebersihan ya diusahakan setiap anu diical ku ibu ya aya dina kaayaan bersih sareng sehat. Sareng tiasa dikonsumsi ku murid-murid oge tiasa dikonsumsi ku ibu. Naon strategi Ibu sangkin kantin tetap ramai pembeli? Ibu diusahakan ramah semaksimal mungkin. Aya cita-cita tenapi rencana ngamberkakeun usaha ibu ka payuna. Rupina mah kanggo ngamekarkeun usaha sigana moal tiasa kumargi kantina ieu sanes kagungan pribadi. Abi ngahaturkeun nuhun ka Ibu anu atos ngawaleur rupi-rupi pertarosan anu didugikeun ku abi sareng rerencangan. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.